Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring Alipia Putri ti kelas IPS 1. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang, daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudahna cai wahangan Citarum. Dumasarkan data anu aya kurang leuwih ti 1.576 imah katut bangunan sakola jeung pabarentahan kakeueum ku cai wahangan Citarum. Penyebab mudahna cai wahangan teh sebab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabalakarkeun cai jadi ngeuyeumbeun. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil raporan ti warga, masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeun ka warga anu kakenaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.